aya waktu sakedak kanggo isi luang sabeajan doa urang lajengkeun deui logatan anu kamari masih dina pasal adabus saumi eta martelakeun adab tata krama puasa. Wa amma fil asbu'i atawa usbu'inya anapun ari saum anu kapanggih per minggu payaumul isnaini maka eta hiji poe Senen wal khamisi nomor kadua poe Kemis wal Jumati jeung nomor katiluna poe Jumat. Tina 4 hari puasa nu 3 hari tah sunat Senin, Kemis, Jumat. Nah, fayustahabbu fiha maka dianggap sae atawa dipikaresep dina eta yaum naon asyamu puasa. Salian ti puasa sae na dina eta dinten anu 3 taksirul khairati seueurkeun kasaean anapun ari berbuat banyak kebaikan mah saleresna henteu terbatas waktu ngan beda dina 3 dinten anu eta kaunggulanana lebih unggul daripada hari-hari yang lain. Kenapa? Litadha'afi ujuriha karena berlipat ganda pahala kebaikan dina eta poe. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yataharrasu mal isnaini wal khamis. Karena saya sunah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajaga ngariksa pisan kana puasa Senin jeung Kemis. Wa qala innahuma alasanana Senin jeung Kemis teh yaumani eta 2 poe tu'radu anu disodorkeun diasongkeun disetorkeun fihi ma dina itu yaumen naon al-a'malu mang pirang-pirang amal. Jadi amal anu saminggu eta ku malaikat khusus petugasna dilaporkeun ka Gusti Allah. Nah, ieu secara keimanan atunaha Allah teh teu nyahoeun kitu kana amal urang make kudu dibejaan ku malaikat gitu nah ya. Cek pikiran polos nama atau hari kitu mah Allah teh teu maha uningan teu mangadangu meureunan kudu dibejaan we ku malaikat mah justru keberadaan malaikat itu nandakeun kana kawasana Gusti Allah marentah malaikat. Jadi sanes berarti Allah butuh bantuan malaikat sanes keur nembongkeun kagagahan kaperkasaan kakawasaan Gusti Allah. Jadi ulah boga anggapan pedahaya rokib atin dikenca katuh urang hartina Allah butuh bantuan keur nalungtik ulang. Henteu. Allah maha uninga, Allah maha ngadangu jeung supaya urang yakin bahwa disandingeun makhluk nu ngaranna manusia aya makhluk nu ngaranna malaikat. Eta ciptaan Gusti Allah, pesuruh Allah. Disetorkeun dina poe eta Senin jeung Kemis. Sangga sor Kangjeng Nabi fa uhibbu ayu radu amali wa ana shaimun. Ieu mah Kangjeng Nabi pendapatna. Kulantaran Senin jeung Kemis dilaporkeun amal jalma maka kuring mah ceuk Kangjeng Nabi leuwih resep lamun palebah poean keur disetorkeun teh kuringna keur puasa tah kitu. Dina kaayaan keur alus. Ayu radu amali wa ana shaimun. Ayatu radu alallahi fihi ma tegasna disetorkeun ka Gusti Allah dina eta poe. Naon amalul usbu'i nyaeta pagawean saminggueun ijmalan secara global, secara keseluruhan. Puasana, sholatna, zakatna, sedekahna termasuk amal gorengna sadayana diasongkeun dina eta 2 poe. Fa uhibbu ayyuradu amali wa ana qaribun min zamanis saum. Maka kuring mah saur Kangjeng Nabi resep lamun saumpamakeun amal-amal eta disetorkeunana dina kaayaan kaula keur puasa.
Hmm. Wa faidatul urdi idharul adli wa iqamatul hujjati. Ayatna faidah urang disetorkeun amal ka Gusti Allah tiap minggu supaya urang lebih bisa nganggap jeung ngayakinkeun yen Gusti Allah eta anu maha adil. Karena la yahfa 'alallahi syai'un. Di payeunan Gusti Allah teu aya perkara anu tersembunyi sadayana nembrak. Ngan kantun ieu ngagunakeun kaimanan urang. Sahasih jalma iman nu teu percayaeun yen Allah teh ngadangu. Sahasih jalma iman nu teu percayaeun yen Allah teh ningali. Sadayana percaya sabodo-bodona jalma iman yakin percaya nekadkeun Allah ningali, Allah ngadangu, Allah uninga. Itu iman. Ngan fungsi keimananana tah ieu nu can bisa dilaksanakeun teh kulantaran Allah teh ningali ngadangu jeung uninga. Atuh lamun urang ibadah teh hayang teuing dipandang alus ku Gusti Allah, maka berusaha untuk sebaik mungkin ibadahna. Kulantaran Allah teh ningali ngadangu uninga ka urang, maka tarasaan teh keeungsieun mun urang maksiat sedengkeun Allah merhatikeun ka urang tah eta hungkul can aya teh. Ya. Ari yakinna makana sifat Allah yakin ngan fungsi tina keyakinan masih kadang-kadang. Ya. Ada mending kadang-kadang ge henteu bleng teuing poek ya, aya kadang rasa sieuna ka Gusti Allah. Sok sanajan lamun dihitung-hitung wanian lobaan keneh wanina ka Gusti Allah tinimbang ingetna. Nah kitu para sepuh sadayana 8 urang mah tuluy ngeureuyeuh nya, ngeureuyeuh terus ku ngalangkungan ta'lim, ngalangkungan mustami, istima, ngadangukeun, ngaos dengan harapan semakin ieu hate gede keimanan, semakin ieu akal pinuh ku pangarti, maka semakin sarae ieu amal urang dipaeun Gusti Allah. Tah anapun poe Jumaah mah ceuk kamari. Wa yukrahu jeung dimakruhkeun naon ifradu yaumil jum'ati. Mencilkeun ngahususkeun puasa dina poe Jumaah hungkul bila sababin kalayan teu aya sabab. Ari aya sabab mah teu naon, siga kamari diortoskeun sabab poe lahirna poe Jumaah. Maka puasa poe Jumaah eta puasa bogaeun sabab. Lamun salat mah salat sunat mutlak gitu tah. Eueuh pamaksudan anu berkaitan jeung waktu, eueuh urusan anu berkaitan jeung kajadian. Gue orang teh hayang salat we ngaranna salat sunat mutlak. Usolli Allahu Akbar, jadi tah salat sunat mutlak mah ngan khusus keur salat sunat mutlak aya waktu nu goreng mun dipake salat eta. Di antarana ba'da subuh nepikeun ka panon poe caang, tuluy ba'da asar nepikeun ka panon poe surup, jeung saeutik waktu palebah istiwa tah saeutik deui kana lohor. Makruh eta teh teu haram. Mun aya jelema ba'diyah subuh teu haram. Mun aya jelema ba'diyah asar teu haram ngan makruh. Makana ditaringgalkeun nyarek naon kacape-cape ngan saukur meunang makruh mah ngan aya nepikeun ka haram mah henteu. Termasuk talamun poe Jumaah puasana puasa mutlak teu aya sabab anu nuturkeun kana eta puasa, maka hukum puasana makruh kecuali lamun urang puasana Senin, Kemis, Jumaah tah teu makruh sabab aya Kemis nu ngarempet kana poe Jumaah. Alasanana kunaon pangna lamun puasa poe Jumaah hungkul jadi kalah ka makruh. Wa inna manaha an saumihi mufradan li annahu yaumu ibadatin. Memang poe Jumaah teh poe alus pikeun ibadah, tapi untuk puasa mah dimakruhkeun lamun khusus puasa poe eta. Sabab poe Jumaah teh poe ibadah, tuluy wa dzikrin poe
pikeun dzikir wa ghuslin poe bebersih wajtimain poe kumpul-kumpul fayusanu maka disunatkeun kulantaran dina eta poe seureun ibadah seureun dzikir sing sae mandi seureun kumpul jeung jalmi utamana salat Jumahan fayusanu fitruhu maka leuwih sunat keneh teu puasa daripada puasa. Fala taj'alu maka ulah rek ngajadikeun aranjeun kabeh yauma idikum kana poe id anjeun yauma siyamikum eta jadi poe puasa anjeun. Nah ieu teh lamun dikiaskeun mah naon bedana Idul Adha Idul Fitri. Lebaran tahunan dua hiji Idul Adha dua Idul Fitri. Dina poe Idul Adha jeung Idul Fitri mah puasa teh haram. Tadina per minggu aya deui Id itu lebaran nyata poe Jumat. Maka kulantaran hasil ngabandingkeun jeung Idul Adha Idul Fitri maka poe Jumaah adalah lebaran per minggu na umat Islam maka dina poe lebaran eta leuwih alus keneh fitri maksudna barang dahar henteu puasa daripada puasa walakin ij'aluhu yauma fitrin wa dzikrin illa antahlatuhu bi ayamin kecuali lamun ku urang rek dicampurkeun jeung poe anu sejen. Teras para sepuh sadayana dina hal midamel puasa saur ieu musannif wala tazunnu idza sumta anna sauma huwa tarkut ta'ami wasyurbi lamun anjeun puasa boh sunat atawa puasa wajib la tazunnu ulah rek gaduh sangkaan anna sauma kana saestuna puasa nu dipigawe ku urang teh huwa tarkut ta'am wasyurbi ngan saukur ninggalkeun dahar jeung nginum dengan cara nahan patuangan nahan farji jeung syahwat henteu ngan saukur kitu faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulantaran Kangjeng Nabi tos ngadawuh kam loba mang pirang-pirang min soimin ti jalma anu puasa laisa henteu aya lahu pikeun eta si soim min siyamihi tina puasana illal ju wal atos kecuali ngan saukur meunang lapar jeung haus hartina lain ngan ukur kuat lapar jeung kuat haus puasa anu dimaksud anu dituju tapi leuwih ti eta kumaha atuh ai bisa babi adami kafil jawarihi anil makarihi tetapi ku sabab ayana puasa eta sing bisa nahan diri tina sagala perkara nu dipi kangewa ku Gusti Allah sehingga saur Kangjeng Nabi man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu ay fi siyami sing saha jalma anu puasana teu bisa ninggalkeun kana omongan goreng jeung perbuatan goreng maka Gusti Allah teu aya perlu tina urusan lapar jeung hausna maksudna teu aya perlu teu ngaruh teu mantak jadi naon-naon ka Gusti Allah. Allah moal rek ngaganjar tina ladang haus jeung laparna jalma nu puasa. Lamun ku puasana ngan ukur bisa nahan haus jeung lapar. Tadi dia anu paling dihati-hatikeun qaula zur, omongan nu goreng. Nu goreng teh meureunana kidzib eta bohong goreng. Gibah ngomongkeun kagorengan batur goreng namimah provokatif goreng tak eta kudu tinggalkeun beh dituna wal amalu bihi pagawean anu gorengna
omongan goreng pagawean goreng muncan bisa ditinggalkan ku jalma nunahan haus jeung nunahan lapar ku pedah puasa, maka Allah teu perlu ngagantian ku haus jeung lapar na ku naon-naon. Ini dimaksud ku hadis kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'an atas mantaknya. Ya paling tidak ngan ukur menang martabat nyumponan kewajiban puasa Ramadan. Lamun puasa sunat ya bleng teu boga naon anu mawi entong kieu ya hanya percuma rek puasa ke angger we ngomongkeun goreng, angger we ngadu-ngadu, angger we maksiat, geus moal puasa sakalian teh eta masalah. Kesimpulan anu goreng eta teh. Ya. Ulah nganggap hiji amal anu memang henteu berfungsi ka urang ngarasa percuma nepikeun kan ninggalkeun amalnya salah. Nya naon bedana salat geuningan sok seueur nya nyares kitu. Naon maneh mah salat wae ge maksiat wae mending aing teu salat sakalian ho. Nu salat wae ge kalakuanana ruksak komo nu teu salat. Lain kudu dieureunnan salatna, tapi perbaiki salatna insyaallah kagorengan mundur sorangan. Sing yakin. Eta matos emas ti Gusti Allah. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Bejakeun ku anjeun Muhammad lamun datang nu bener maka nu ruksak nu goreng bakal eleh. Nyameureun mun dibalikeun mah sabalikna. Lamun datang nu goreng nya berarti nu alus ngelehan. Hayu urang masuk ngahajakeun hayu we nu dipupujukeun teh nu goreng. Ai goreng datang selamat datang. Hayu mangga kagorengannya atuh nu alus teh teu nyalampurkeun ka urang. Ya. Salatna sing sae goreng eta nyingkah sorangan. Puasana sing sae goreng eta bakal nyingkah sorangan. Ngan lamun dianggerkeun we salat kitu-kitu keneh puasa kitu-kitu keneh ulah nyalahkeun tah lamun nu goreng teu daekeun mararangkat da sabab teu leungit eta nu goreng sabab nu ngaleungitkeunna lain alus dapan teu alus. Ya. Salat nu goreng moal bisa ngusir kagorengan nu di aya dina diri. Nu aya mah kalah ka salatna nu eleh tali lailam. Nah, aing bosen cenah ieu salat we tapi kos kieu geus lah moal salat. Nyanan bedana jelema anu boga amalan gitu nya, boga hiji tujuan. Eta teh salah sahijina bakal ngelehan. Geus aya mun satengah tahun mah urang ngawirida eta unggal puting geus leuleus manten, geus capek manten tapi angger we kahayang teh cumpon-cumpon eureun tah wiridana. Gitu nya. Atawa datang pamaksudan jeung tujuannya eureun deui wae wiridana. Da batasan tujuanana kadinya geus tercapai mah nya entos rek naon deui. Namawi henteu dugikeun kadinya. Nah, kumaha tuh? Bal tamamu shaumi bikafil jawarihi kulliha. Sampurnana puasa ku cara nahan sakabeh anggota badan. Minasami tina pangdenge wal basori jeung paningali wal lisani jeung pangucap wal yadi jeung leungeun wal rijli jeung suku wa ghairihi jeung salian tiat jeung rijl sadayana ti luhur saprambut dugikeun kana salibas dampal ku puasa teh sing bisa katahan sing bisa kariksa dati ditunage fungsi puasa teh keur ngendalikeun diri. Lamun ku puasa angger diri teu terkendali itu ada kemungkinan mungkin puasa nu goreng patut atawa mungkin nafsu urang anu kuat. Kunaon nafsu urang kuat sabab dipupujukeun bae kahayangna di antara nu mantak nyieun nafsu nu dina diri tambah kuat adalah kasratut ta'am wa kasratun niyam. Loba teuing dahar, loba teuing sare eta. Nafsu teh menggebu-gebu sehingga puasa wae teu mampu ngendalikeun teh ka manehna. Ya, ulah seueur teuing tuang.
ulah seueur teuing bobo. Da eta mah geus setelan eta mah loba dahar pasti loba sare. Nu saeutik daharna mah sarena teh tara loba naon sababna teu tibra. Santri kan gitunya, prinsip santri itu kuru cileuh kentel peucit. Cileuna teh laleutik mana mah kuru, dasarna jarang Pak. Kentel peucit, peujitna teh laleutik teh manehna. Ieu mah ari cileuh lintuh gitu ya. Peujitna lintuh teh eta. Hawana anu mantak nafsu nu dina diri kurang kakendalikeun. Kunaon sare loba dahar mantak hese ngendalikeun nafsu sabab dirina loba keneh goflah daripada nyari. Loba keneh malaweung daripada inget, dapan loba keneh sare daripada udang. Kumatuh sok dikurangan nyata ku puasa deui. Artinya sanajan teu ku puasa nu bersifat ibadah, ngurangan dahareun mah penting. Ya terutama tuangan anu nilaina teu pararuguh. Subhat, nauzubillah haram mah. Subhat wae ge tos entong, komo lamun haram. Eta puasa tina eta urang. Terasna deui ku ayana diri urang puasa yang bagi antah fado urang perlu ngariksa tina di dieu mah dirincinya ku musannifna teh aya 5 perkara nyaeta weh panca indra jaga. Patuangan urang puasa tina lapar jeung haus, soca urang oge puasa tina panempo nu mantak haram. Bahkan mun tiasa mah ke geus bisa ieu nya ninggalkeun panempo nu haram, tinggalkeun deui nempo dunia dibarengan ku rasa resep. Eta teh haram mah henteu. Nempo dunia dibarengan ku rasa resep. Nya contoh kieu urang teh liwat ka pasar. Tuluy nempo sesuatu anu pikaresepeun joro-joro we dina teh duh hayangnya mun boga eta sigana resep. Tah eta panempo teh geus kaasup kana goreng. Tina adab mah ngan henteu aya nepi kana haram ada teu doraka eta. Ya. Nempo pakaian ceuk ibu-ibu teh meuni alus teh sia meuni kabita, tah eta teh geus goreng gitu. Ngumbar paningali pan maksud puasa teh agodulil basor, nahan ngajaga kana pandangan. Setiap pandangan dunia nu katempo ku panon tuluy hate jero jai resep jeung hayang eta dirinya mulai timbul nafsu syahwat tujuan eta awon komo lamun nempo doraka eta mah geus puguh haram. Paningali nu dibarengan ku rasa resep, paningali kana haliah dunia dibarengan ku rasa resep. Lamun nempo nu ibadah tuluy kabita, tah eta halus tah. Pernah can tapanon urang nempo nu ibadah tuluy kabita. Can ya atawa cepil urang ye ngadenge nu ibadah teh meuni kuat ngaruy teh. Si eta deui nu amal hadet dari urang rek iraha. Anehnya saha nu nguasai diri urang teh nepikeun ka prinsip teh timpang dengdek. Ai kana goreng sok resep ari kana alus teh hayang. Teras we taroki lah nya. Neureuyeun terus entong di naon ngaranna teh entong berjalan di tempat. Maju atuh maju ya, ngaos wae, hadir wae, maca Quran wae, salat wae, beureun kudu aya teh nya peningkatan. Memang si terbaik itu istiqomah. Nu dimaksud istiqomah teh amal. Tapi ari ladang tina amal mah nya nambah. Istiqomah teh hese, angger teh hese. Mun ceuk cara layangan mah tali kamah manteng teh hese gitu tah. Ya, diantepkeun ke cicing we lang layangan teh teh hese. Aya we angin ti dieu koloyong, teh istiqomah.
Tah saur Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain daripada nu ngabatalkeun kana jenis puasa, aya deui pangbatalan nu mantak ngabatalkeun kana hakikatna puasa, boh fardu boh sunnah. Saur Kangjeng, khamsun yuftirna shaima al-kidbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadzibatu wan nadru bisyahawat. 5 perkara mantak ngabatalkeun kana puasa, tapi di dieu mah nulisna yufattirna, cenah sanes yuftirna, ieu beda. Ya. Beda, padahal beda saeutik teh. Sulasi Majid warna kahiji bab kahiji jeung Sulasi Majid warna kahiji bab kadua, tapi nimbulkeun makna anu beda. Lamun yuftirna puasana batal. Lamun yufattirna mantak ngabatalkeun kana padilah kaunggulan puasa. Puasana mah teu batal, ngan pahalana eueuh, eta bedana yuftir jeung yufattir. 5 perkara, hiji al-kidbu bohong. 2 al-ghibatu ghibah. 3 an-namimatu ngadu-ngadu. 4 al-yaminul kadzibatu sumpah anu bohong, nu sok disebutkeun bahasa gomus. 5 an-nadru bisyahwat, tadi nempo dibarengan ku rasa hayang tina hal anu sifatna duniawiyah, sifatna ukhrawiyah mau kudu eta mah penting nempo bari hayang teh. Keun bae kakarak hayang hungkul we atuh. Ieu mah urang mah teu hayang-hayang acan teh ge. Ya, hayang hungkul keun bae iraha we atuh daekna mah. Nah nempo si eta nya. Bal isuk ngan duha we. Paling saeutik 4 si eta mun keur daek 8. Hayang tak kitu we hungkul pilang bara bari jeung indit wudu tuluy-tulutan mah nya geus hayang we heula lah. Ningali batur puasa kabita hayang puasa siga eta, urang mah teu kabita-bita acon naon-naonan kalapar-lapar puasa pupurihun Ramadan wajib atuh Senin Kamis mah barang dahar we nya. Geus riweuh nu kitu mah. Aya eta teh iman mangan leutik kitu tah melempem. An-nadru bisyahwat, kitu rupina para sepuh sadayana. Mudah-mudahan da tetep saha-saha oge nu mana-mana oge la haula wala quwata illa billah. Pitulung Gusti Allah suhunkeun siratal ladzina an'amta alaihim. Gusti paparin hidayah ka abdi teh dina jalan seperti jalmi-jalmi anu ku Gusti paparin nikmat. Ghairil maghdubi ulah jalan-jalan anu dibenci. Waladhdallin ulah jalan-jalan anu sesat. Tadi deui aya nu unik ya. Ternyata sanes kana puasa hungkul cenah pagawean goreng teh eta teh imbasna teh. Khamsu hisolin yufattirna shaima wa yunkinnal wudu'a. Ditambahan. Tadi mah nu 5 perkara teh mantak ngabatalkeun kana fadilah puasa. Ieu mah mantak ngabatalkeun kana wudu. Maksudnya fadilah wudu. Nantah, tadi bohong, gibah, ngadu-ngadu, nempo ku syahwat, sumpah palsu, eta teh mantak ngabatalkeun wudu. Paingan atuh aya sunat tajdidul wudu, nganyarkeun deui wudu. Ternyata urang mun boga wudu eta teh urang teh keur ibadah tah. Sanajan henteu naon, henteu salat, henteu maca Quran, boga wudu adalah ibadah. Ngan engkena teh ibadahna batal, lain ku hitut. Batalna teh ku ngabohong. Tah matak mun ngabohong teh wudu deui gitu tah ya. Hebat eta keur jalma nu dawam wudu nya. Mun ngabohong wudu deui, mun ngagibah wudu deui. Urang teh ari ngagibah mah tara ngomongkeun batur, mangan sok resep ngadenge batur keur ngomongkeun batur tah. Ya, urang mah tara, doraka gibah. Terus pendengar sarua. Ya. Al-qail wasami gitu nya, anu ngomong gibah jeung nu ngadengikeun gibah syarikani fil ismi, eta keur bareng join migawe dosa. Maneh mah ruang riung we jeung tatangga ngomongkeun batur eta nya, urang mah teu da cicing wae tara ngomong. Ngadengikeun unggul sarua. Sarua teh sarua deui syarikani banding 50-50.
Sugan kieu atuh nu ngomongkeun dosana 75% pendengar mah 25 henteu 50 ewang. Naon sababna? Sabab nu keur ngagibah, nu keur ngomongkeun batur moal rek ngocoblak wae ari eueun nu ngadengekeun mah. Nya teu. Nah, berarti meureunana termasuk urang ayeuna menanggapi gosip-gosip, menanggapi hoak-hoak ku tanggapan anu sarua. Nah, itu syarikani fil ismi, antara si pembicara jeung pendengar urusan gibah, khususnya urusan gibah. Ari urusan bohong mah henteu. Nu ngadenge bohong mah henteu dosa. Nu aya mah neug. Ya, da katipu pan manehna mah. Nu ngabohong dosa, nu dibohongan mah henteu dosa. Tapi lamun anu ngagibah dosa, nu ngadengekeun gibah lagi sarua dosa. Kumaha tuh? Mangkat we lah. Ya, mun wani cara itu pak wajib eta teh hukumna teh. Ya. Aing ngagibah teh naon sakali deui ngomongkeun goreng batur, baturna eueuh di dinya, ngomongkeun ka jelema supaya jelema eta miluan ngewa ka itu. Tambahanna henteu cukup ngomongkeun ka gorengan batur henteu. Ngomongkeun ka gorengan batur lamun niatna rek mapagahan jelema supaya ulah boga sifat siga kitu teu naon nyontokeun. Ngan lamun ku ngomongkeun gorengna batur seolah-olah menta dukungan meh maneh ge milu ngagorengkeun itu teh eta gibah. Kan cenah ge ari ngomongkeun kagorenganana jalma nu geus puguh goreng mah teu jadi masalah. Maksudna dihitungna kana dakwah jeung peringatan ka jalma nu diajak ngobrol. Ieu ulah siga si eta mah tamaneh mah ulah teu naon. Ngan alusna mah bisi eta perkiraan teh salah entong disebutkeun ngaranna nya nyontokeun we hungkul sok aya deui. Ieu mah urang mah lain keur ngomongkeun nya ieu mah keur nyaritakeun we. Emang ari ngomong jeung nyarita beda. Sok aya sih anu kitu. Abdi mah sok ieu mah lain ngomongkeun keur nyaritakeun. Oh beda mun ngomong jeung nyarita teh kitu. Sarua ngomongkeun eta nyaritakeun eta. Kan kulantaran bahasa Sunda mah beunghar bahasa gitu nya. Nepikeun ka dibeda-bedakeun sok aneh heuh nyarita teh ngomongkeun teh ya sarua bahasa Arabna mah gibah-gibah keneh entong eueunan rugi pisan. Entong resep ngomongkeun ka gorengan batur, entong boga sifat iri dengki ka batur. Ya, eta mah abdi mah eta we tah nepikeun ka enakeun eta ngobrol dokter. Dokterna mah orang Cina ngaranna ge Hong gitu dah. Nah, ketika hati kita membenci orang lain, sebetulnya kita sedang tidak menyakiti orang lain, tetapi kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Nyata sih? Ya, lamun urang hasud, dendam, kesel, kasih A, tak urang teh henteu keur nyeri si A henteu. Da si A mah teu nyerieun ieu. Tibra sarena ge. Gembul daharna ge. Hakikatna urang teh keur nganyeri diri urang sorangan. Ternyata organ hati jeung perasaan hati sangat erat hubunganana. Datangna penyakit organ hati gara-gara tina perasaan hati disebut fungsina teh. Tak baingan atuh sok aya di TV ningali Ustaz Danu nya ngomong kumbaran penyakit teh ku amal eta. Lain ku obat. Penyakitna anu wah ieu maneh gara-gara dosa ka indung bapa, penyakitna anu ieu maneh gara-gara tukang ngebohong, penyakitna anu maneh gara-gara tara sedekah tadi. Oh ternyata sambunganana. Ya, mudah-mudahan urang sadayana sing diterepikeun tina hal-hal anu arawon oge sing digampilkeun bidang hal-hal anu sae. Hapunten seueur lepatna eta ti pribados nu saena mudah-mudahan hidayah taufik ti Gusti Allah. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yaqubu hamdal hamidin hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin fil mala'il a'la ila yaumiddin hatta
Allah man 'alaiha anta khairul warithin. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudiuka imanana wa adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa hifdika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi'ainin wa dhibagin wa dhihasadin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hal wal mal wal ma'al innaka antas sami'ud du'a. Wa sallallahu bi jalika wa jamalik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna kamal mutaba'ah lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Rabbi habli minas solihin Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.